Terus dompet teh murah. Cik deh kumaha dinya naik. Nya balikeun deui we atuh ing karunya. Oh, gitu naik. Hade eta gitu mah euy jujur batin dirinya. Tah ayeuna mana Cik? Kumaha Cik? Geus sarua atuh urang dibalikeun deui. Da karunya atuh. Emang anak nempel dompet gitu kumaha? Ah, ieu dompet. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe di Konyol Sunda, bobodoran orang Sunda. Mantap. Oh, Pin, amang boga tatarucingan jang Erpin. Tarucingan naon mah? Ayam manuk 10 siki ditembak hiji. Sesana sabaraha? Sana nya 38 atuh. Salah. Sabaraha tuh? Nya eueuh nu nyesa atuh Pin. Nah, amun nyesa. Dan nu salapana ge kabur. Oh, mah. Momen, euy kamari urang euy. Ku pelem-pelemna ngagere ceuli. Pikeun ka aya awewe ngalewat, urang mah cuek hare-hare. Saking geunah nanya geteh anjing. Sanuha atuh ing. Ari kitu mah aing ge ngagere ceuli kamari. Nepikeun ka subuh anjing. Teu karasa. Kieu we terus. Nunutan meureun. Nya aing atuh palam-palamna ngagere ceuli. Kumaha ta bet? Teu karasa 2 poe 2 peuting. Anta we. Ulu hayam asup ti kenca, bijil-bijil ti katuhu. Jagoan kuatan euy. Mecah rekor eta mah. Geus ngokong. Euy lauk teh. Wes kadarieu ayeuna mah kadarieu pi kadarieu. Geus ayeuna mah daripada teu merenang wae, kurang bedakeun we. Naon gitu? Moal kumaha aing we yu. Apa? Geus mangna urang moal heula paculna. Heuh atuh med bane mawa med. Siap. Jadi anjing anak orang bedakeun nya aing mau paculna. No. Lah mana we pergi ngebedakeun mah iku aing pacul. Iya. Tangan gari-gari we terus. Oh berarti di heula nya. Babet. Mau ayeuna mah. Anjing. Goblok kita saha Aisyah ngabedakeun balong aing. Goblok nerus tunjung sia teh. Goblok kita saha Aisyah ngabedakeun balong aing. Tuh, kita saha. Sia goblok. Kuat dia.